Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dibana bae ayana. Alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi qadartinu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu deui sareng simkuring Kang Tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Urang nuluykeun hanca carita anu katunda mitra dina judul ning carita Gara-gara Pelet, anu mana ieu carita teh masih kene hasil buah karya atanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda Padaran Kang Tile kasapih kuanci dina mangsa mendarkeun kaayaan alam pasosore nyatana ka si Asdur anu mana harita bade berangkat ka panglalajuanan dibaturan ku babaturanana anu katelah si Endul eta hanca teh nya mitra. Kumaha atuh mitra lajenganana ieu carita? Sumangga langkung paos senamah urang sami-sami Bandungan deui ku sadayana. Hayu Dul. Nya hayu Kang. Walon si Endul teu loba carita geus kitu mah beral duanana miang ninggalkeun eta imah. Maksudna rek lalajo wayang di lembur leuwih liang. Kocapkeun Mbah Karta harita kakarareng semandi. Sup ka kamar geuwat disalin baju teu lila geus kaluar deui. Ambu, kamana ri si Asep? Apan tuluy bieu Abah? Nah teu bebeja heula ka Abah atuh. Ceuk Mbah Karta bari melong ka bojona. Geus dititah eta oge tapi cenah Abah na keur mandi. Jeung saha inditna Ambu? Nya biasa we atuh jeung sobatna si Endul. Nyakeun bae atuh lah. Kakaraeun poe ayeuna mah make jeung nurut daek dititah kokoren. Da biasana mah tara daek budak teh. Ceuk Mbah Karta tuluy ngaleos ka tepas geuk diuk. Panon melong ka pakarangan anu katempo lalening bararesih ka karameunang ngoredan. Nya sabot keur kitu bojona nyampeurkeun geuk diuk gigireun. Ru ngobrol meuni aruplek nyaritakeun deui anu hajat. Mangsa alam harita beuki burit mitra. Sora tongeret reang disarada ditembak ku sora manuk anu ricit tina dahan pating arah celok jeung baturna. Nya dina kayaan kitu ti kajauhan rentang-rentang aya saurang lalaki datang. Teu lila beuki ngadeuketan anu akhirna anjog ka pakarangan imah. Punten Abah. Ceuk eta lalaki anu tayalian ti Mang Ikin. Mangga. Aeh geuning Mang Ikin. Walon Mbah Karta panon melong ka Mang Ikin anu keur ngajanteng nangtung. Sumuhun Abah abdi. Aya naon Mang Ikin? Sok atuh gawat unggah ka dieu. Atuh nuhun Abah. Kalacat Mang Ikin unggah ke tepas. Geuk diuk dina kursi.
Punten Abah kali ambu. Bil kadongkapan abdi parantos ngaganggu. Ah, teu nanaon da teu ngarasa kaganggu Abah mah. Nya Mang Ikin teu ngarasa kaganggu kuring mah. Tapi aya perlu naon Mang? Tara-tara tisasari datang ka dieu. Tanya Ambu Saidah bari melong ka Mang Ikin. Nya aya naon Mang Ikin? Ceuk Bah Kareta. Menang pananya sarupa kitu Mang Ikin rada heran. Ceuk pikirna nah Bah Kareta make jeung nanya deui. Apan geus jelas maneh narek nyokot duit. Manyawi kieu Abah. Abdi dongkap ka dieu teh apan bade ngabantun aratos anu dijangjikeun ku Abah. Hah? Kumaha? Dedengean terek nyokot duit? Tanya Bah Kareta tarangna kerung da puguh ngarasa heran. Leres kitu pira ku Abah hilap deui. Tapi duit naon anu rek dicokot teh? Sabab rarasan Abah mah asa teu kungsi ngajangjikeun duit ka Mamang. Nya Mang Ikin, ari nyokot duit naon? Ambu Saidah milu nimbrung hatena ngarasa heran. Tah Abah, amu ada tos ladang abdi kokoren sareng ngalareskeun kenceng. Sumuhun dinten ieu. Margi apan pada melana mah parantos rengse. Naon Mang Ikin? Ladang kokoren jeung menerkeun kenteng. Leres kitu. Pira ku teu katingal ku Abah. Apan buruan teh tos badaresih lalenang. Jujukutan parantos dibabadan. Kalakai garing tos disapukeun. Kenteng tos dilereskeun janten pameh hujan moal bocor. Walon Mang Ikin nyarita bari pepeta siga nu hayang ngayakinkeun ka Bah Kareta. Kekelanan nah kumaha ieu teh? Apan anu kokoret di buruan mah anak kuring si Asep. Tapi naha Mang Ikin make ngomong kitu? Nya Mang Ikin, nah kumaha ieu teh teu ngarti kuring mah. Ceuk Bah Kareta jeung bojona. Duanana can ngarti kana caritaan Mang Ikin. Nya pamit teu ngaratos mah sami abdi oge janten teu ngaratos ieu teh ambu. Nah make jadi kieu nya. Margi jelas anu kokore di buruan mah abdi. Mang Ikin, terus terang kuring teh teu ngarti. Cing sok caritakeun nya kumaha awal mulana Mang Ikin bisa kokore di dieu. Da kuring mah teu nitah atuh. Ceuk Bah Kareta bari melong ka Mang Ikin. Ngadenge kitu Mang Ikin kaget. Nu mawi kieu Abah ngawitanna teh. Derek-dek Mang Ikin nyaritakeun deui ngeunaan dirina. Timimiti tadi basa isuk-isuk amprok jeung si Asdur. Sakabehna diceritakeun taya anu kaliwat sangkan kahareti ku Bah Kareta jeung bojona. Anu harita keur ngabarandungan. Tah kitu Abah kali ambu. Asal mulana abdi kokore di dieu teh. Ceuk Mang Ikin sanggeus rengse cacarita. Sedengkeun Bah Kareta jeung bojona nyepuguh bae atuh duanana ngajenghok kaget. Kurang ajar lamun kaya kieu mah nyata-nyata eta babanyit geus wani nipu ka aing. Dasar mangkeluk bangkar warah teu uyahan. Kasebelan ari sugan teh heueuh we manehna sorangan anu geus kokoret. Tapi geuning ari buktina mah anu kokoret kalah Mang Ikin. Nyaan aing geus katipu. Ceuk Bah Kareta. Beungeutna nyiak beureum hatena badenghel keheul ka si Asdur anu jadi anakna. Anu jelas geus wani nipu ka manehna salaku kolotna. Nya naha kunaon ari si Asep bet wani ngabohong kanu jadi kolot. Lain kunaon puguh oge eta bebanyit bangkar warah. Tapi keun siah engke lamun geus balik ku aing dibebek geurah huluna. Ceuk Bah Kareta bakat ku ambak. Abah, teras kumaha atuh ari abdi? Margi da abdi mah teh terangna naon? Manawi teh leres we kitu teu gaduh emutan itu sareng ieu. Tanya Mang Ikin hatena rada hariwang, inggis pagaweanna teu dibayar. Mang Ikin, nya ari perkara Mang Ikin mah teu salah.
Sabab anu salah nama si Asep anak kuring anu geus ngabobodo kaditu kadieu. Mang Ikin ulah hariwang. Pagawean Mang Ikin ku abah tang turek dibayar sakumaha anu geus ditepikeun ku si Asep tadi. Atuh nyuhun pamikitu mah abah. Walon Mang Ikin paromana marah mai. Hatena ngarasa bunga. Ambu cik kaditu nyokot heula duit 1.200 keur Mang Ikin. Ceuk Bahkareta ngareret ka bojona. Ambu Saidah gewat ngaleos ka jero imah. Tekung silila geus norojol deui sor ngasongkeun duit ka Mang Ikin. Mang Ikin ieu duit tarima ladang digawe di dieu. Atuh nuhun ambu. Mung bae kumaha hari perkawis beas anu jual lecea. Nah kedah digentosan atuh nyampi kumaha. Ah teu kudu geus bae perkara beas mah. Mata kitu oge rejeki Mang Ikin jeung barudak. Ieu gancang tarima duitna. Mangga atuh nuhun ambu ka si abah. Nya boga-moga kasayana dibales ku nu kawasa cing langkung ti kieu. Ceuk Mang Ikin bari nampanan duit sup kana jero saku. Sami-sami nuhun Mang Ikin. Nya atuh pamikitu mah ayeuna abdi saja permios abah kali ambu. Oh nah meniru rusuhan teuing atuh Mang Ikin. Engkewe atuh padahal mah meuni teu cai-cai acan Mang Ikin. Ceuk Bahkarta bari melong. Nyumawi bilih burit teuing. Sareng nande itu barudak nyujungan tosan. Nya heug bae atuh ari kitu mah. Sumuhun mangga atuh permios. Mangga Mang Ikin. Jung Mang Ikin nangtung song ngajak sasalaman. Ditampanan ku Bahkareta jeung Ambu Saidah. Sanggeus kitu leos indit ninggalkeun eta imah. Benyaan eta si Idu Rohmat. Wani ngawadul ka kolot dasar babanyit teu uyahan. Unggal poe teh estuning aya we pika keheuleuan teh. Tapi ieu mah asa geus kaliwat yeuh. Lantaran manehna wani ngabohong ka ditu ka dieu. Teu bisa diantep kaya kieu mah. Ceuk Bahkareta kukulutus. Hatena badanghal ambek kanu jadi anakna. Nah kumaha pipikiran ari si Asep. Disebut budak keneh tapi da manehna teh geus dewasa. Umurna geus 25 tahun. Heueuh da babanyit eta mah pipikiranna teu hideng. Tapi awas sia lamun geus balik diwarah geura ku aing. Abah ari diwarah mah perlu budak teh. Tapi omat ulah di kasaran. Ambu Saidah mepelingan kanu jadi salakina. Ah kumaha abah we dina hal ieu mah. Lantaran budak kitu mah kudu dibere pelajaran ngarah kapok. Sangkan manehna teu ngalunjak. Nya kaharti ku ambu oge. Tapi omat ulah di kasaran teuing. Ade nama papatahan anu leuleuy sarta pepelingan anu benar. Kade abah salaku anu jadi kolotna ulah gancang kaburu ku nafsu. Lantaran hade goreng oge eta teh anak urang. Komo deui apan si Asep teh anak urangan hiji-hijina. Jadi geus kawajiban urang salaku kolotna kudu mere papatah anu hade. Ngana diturut ku manehna, tak kitu abah. Ceuk Ambu Saidah nyarita nadaria. Tuluy mepelingan kanu jadi salakina anu harita katempo keur ngemu amarah anu pohara. Lantaran hariwang sok bisi anakna tuluy disiksa ku bapana. Da pugu Bahkarta teh gede ambak. Ah babanyit kawas kitu mah jauheun nurut kana papatah kolot. Kalakuan sakitu belewengna. Tileutik oge irahan nurut si eta mah. Geus ambu teu kudu ngomongkeun wae pasoalan eta. Sakabehna geus kumaha abah. Anak salah mah ulah sok loba dibelaan. Bisi nyaluntang keur kahareupna. Walon Bahkareta jung nangtung leos asup ka jero imah teu malire deui ka bojona. Ningali kitu Ambu Saidah ukuru menghap. Jung nangtung tina diukna sup ka imah gebruk panto ditutupkeun. Geus kitu gap kana lampu cempor gur diseungeut. Tuluy digantungkeun di tengah imah bray kayaan teh caang. Koloyong ngadeuketan jandela gebruk ditutupkeun sakalian ditulakan.
Kasugri para wargi, kaayaan beuki burit di luar geus reupreupan keur kitu dur kadenge sora bedug ditakol di masjid dituturkeun ku sora anu azan. Ambu Saidah gura-giru indit kapancuran rek abdas dituturkeun ku salakina. Tekung silila geus baralik deui. Ambu Saidah salat di imah ari bahkarata terus bae indit ka masjid rek ngalaksanakeun ibadah salat berjamaah jeung anu sejena. Cag urang tinggalkeun heula kayaan di imah bahkarata. Ayeuna urang malikan ka tukang metra nyaritakeun lalampahan si Asdur jeung si Endul anu harita teh keur aya di setengahing perjalanan rek ngajugjug ka lembur leuwih liang. Duanana keur ngagredig leumpang mapai jalan desa anu pungkal pengkol jeung rada tiiseun. Sakali-kali sok papaliwat jeung jalma sejen anu kakara balik ti leuweung atawa ti kebon. Sanggeus aya kana sawatara waktu lumampah. Reg duanana eureun napas senang ngaharegak. Kesangna ngucur da puguh capek geus leumpang anu kawilang cukup jauh. Sajabatik itu jalan anu disorang kaitung nanjak. Kenca jeung katuhuna loba tatangkalan rajeg di sisi jalan. Koloyong si Asdur ka sisi jalan. Dituturkeun ku si Endul sobatna gek duanana dariuk dina luhur batu. Diuk heula euy capek dewek mah. Ceuk si Asdur kadenge napas senang ngahegak. Sarua uing oge capek. Walon si Endul bari ngusap kesang anu renung dina tarang. Jauh keneh Dul ka imah anu hajat teh. Nya lamun disebut jauh geus deukeut. Tapi lamun disebut deukeut masih kene jauh tak kitu Kang. Kumaha ari maksud maneh Dul? Teu pararuguh ngajawab teh. Ongkoh geus deukeut, tapi jauh keneh. Cing bener bisi diteke sia ku aing. Ceuk si Asdur bari ngareret ka si Endul anu diuk gigireun. Naon ari Akang saha anu teu bener? Da memang kitu imah anu hajat teh lamun disebut jauh masih kene jauh. Tapi lamun disebut deukeut nya geus deukeut lantaran urang teh geus aya di tengah-tengahna. Maneh geus nyaho di lebah mana imahna? Nya urang tanyakeun we atuh da batur oge pasti bakal arapaleun. Jeung deui bakal loba anu daragang Kang. Tapi ari Akang mawa duit teu? Nya duit mah cukup keur jajan jeung keur meuli udud mah. Walon si Asdur sedengkeun panon tuluy neuteup ka landeuh. Breh ka tempo jalan anu kaliwatan arula adileu pungkal pengkol kawas oray meuntas. Hehehe. Nya syukur atuh ari kitu mah. Jadi uing tangtuna bakal bisa jajan jeung meuli rokok. Moal hok cai molohok bari ngacai. Kiceup kawas jalma anu cacingeun. Hehehe. Ceuk si Endul bari nyakakak seuri. Kang, naon eta dina jero saku? Tanya si Endul bari nunjuk kana saku jaket. Wajit. Walon si Asdur pondok. Wajit? Cik atuh lain ngomong ti tadi mawa wajit ketuh. Ah naon make kudu ngomong. Bisi menta maneh. Beu ari Akang meuni kawas lain ka sobat. Ceuk si Endul tuluy ngodok wajit tina saku jaket si Asdur. Kuat dibuka bungkusna am dihuapkeun meuni cacamuilan. Dul, kira-kira si Herang bakal lalajo moalnya euy. Si Herang? Si Herang anu mana? Piraku sia teu apal Pendul. Oh, Nyi Oci, anak tukang kubat tahu lain. Ya geus pasti nya tukang. Lantaran unggal aya raramean sok milu dagang jeung bapana. Walon si Endul bari ngodok deui wajit tilu siki tina saku jaket. Gancang bungkusna dibuka am dihuapkeun cara tadi. Lain Nyi Oci Pendul.
Saha tuh? Oh, Nyi Kenoh meureunnya maksud akang teh. Lain, jeung deui Nyi Kenoh mah teu kaasup herang cek kuring mah. Nyi Onah atuh. Lain deui. Nya terus saha atuh anu dimaksud ku akang teh? Da anu kasebut herang mah loba. Nyi Oci, Nyi Onah, Nyi Kenoh, Nyi Komo jeung anak tukang hayam Nyi Mimin. Tah eta sakabeh apan lumayan harerang mencrang. Samalah sigana raresapan ka akang. Walon si Endul nyebutan ngaran Mojang saurang-saurangna. Anu ceuk pikirna boga rupa cukup geuli sarta resepeun ka si Asdur. Nya, tapi dewek haroream ka maranehna mah. Taresep cara rentil teuing. Terus akang teh hayang kasaha? Hayang kanu panggeulisna, pangherangna jeung panglenjangna. Lamun kitu mah geus pasti Nyi Oci anu kitu mah. Tapi akang ulah hayang ka manehna. Lantaran manehna marek dideuketan ku kuring. Kok bae Nyi Oci mah keur maneh. Sabab dewek mah teu hayang. Hayang sote ka seherang mencrang, Mojang anu panggeulisna di lembur urang Cimala. Tah kitu kahayang dewek mah. Walon si Asdur nembrakeun eusi hatena anu mika hayang ka saurang Mojang batur salemburna. Anu nurutkeun kana titinggaliana panggeulisna. Tapi Mojang anu mana anu dimaksud ku akang teh? Wah, make nanya anu mana. Piraku maneh teu apal keneh. Eta anakna Mang Suminta, anu imahna landeuheun imah dewek. Oh, hehehe. Maksud akang teh Nyi Fitri? Tanya si Endul bari melong. Nyi Fitri. Walon si Asdur unggek nganyakeun. Oh, Nyi Fitri Handayani Gemah Ripah Loh Jinawi. Tong ditamahan sia. Dasakanya dewek mah teu make tuturi Handayani. Fitri Handayani. Budak keneh atuh eta mah Kang. Budak keneh kumaha? Aya sigana umurna 17 tahun mah. Tapi ngora teuing keur akang mah teu cocok. Pantesna keur kuring Nyi Fitri mah kakara cocok katingalina. Wah, ceuk maneh teu cocok sote Pendul. Ceuk uing. Nah bener akang teh hayang ka Nyi Fitri. Nya bener euy. Samalah bisa disebut hayang pisan ka manehna mah. Walon si Asdur ngajawab kalayan jujur sakumaha anu aya dina jero hatena. Nya lamun bener kitu mah kudu gancang dideuketan. Lantaran bisi kaburu beunang ku batur. Tangtung ke akang ngabulasin atuh. Nya heueuh lamun panggih mah arek dideuketan. Samalah susuganan we atuh ayeuna aya di panglalajoan. Sarta bisa panggih jeung urang. Tah heueuh kitu Kang. Ayu urang nuluykeun leumpang. Sangkan gancang nepi ngarah bisa leureuh heula di warung. Heueuh hayu. Mitra kaum dangu. Beral duanana harita ngeureuyeuh laleumpang deui bari ngobrol. Ditukangeun harita katempo aya sababaraha urang jalma anu kawasna sarua rek ngajugjug ka tempat panglalajoan. Mangsa alam harita teh beuki burit. Sora tongeret anu tadi disarada patembalan geus teu kadenge sorana. Kitu deui sora manuk geus taya anu disarada. Sigana kabeh geus ngarampih kana sayangna. Gancangna carita wanci bada magrib. Si Asdur jeung si Endul geus aranjog ka lembur leuwih liang. Tetela kayaan di dinya geus rame. Loba jalma alut-alutan. Aya anu ngulon, aya anu ngidul, aya anu ngaler, ngadon abring-abringan jeung baturna. Da puguh anu geus daratang teh, lolobana mah barudak ngora, para jajaka jeung para mojang. Sedengkeun anu daragang tesrikna meuning ngajajar sapanjang jalan. Aya nu dagang kupat tahu, tukang pindang, tukang kurupuk, tukang bajigur, tukang sate, tukang suuk, tukang rokok jeung rea-rea deui anu sejena. Kaayaan peuting harita. Jadi mabrak caang ku cahaya lampu patromak anu dibarawa ku tukang dagang. Geus rame geuning euy.
Tuh jelema nepi ka ngalut-alut-alutan. Kang, ari sugan teh urang anu datang pangheulana. Tapi buktina mah geus araya di dieu. Tapi lebah mana imanu hajat teh nya? Ceuk si Endul bari rarat-reret. Nitenan kayaan di dinya anu rame ku jelema. Tuh sigana belah ditu imah anu hajat mah. Ayo dulu urang ka ditu. Walon si Asdur brala leumpang deui mapai jalan desa anu katingali rame ku jalma. Ari kenca jeung katuhweun loba tatangkalan rajeg sisi jalan. Beuki ka jero lembur jalma teh beuki loba. Aya nu keur jajan, aya nu keur nangtung bari ngobrol, aya oge anu keur alet-aletan jeung baturna. Barudak lalumpatan tuluy ngariung kanu dagang cocoan. Katempo rupa-rupa aya mobilan, aya sasatuan, aya kokoleceran, aya rorodaan jeung rea-rea deui kaulinan barudak. Samalah tukang balon oge aya katempona teu daek cicing, tuluy lelempangan bari nawarkeun dagangana. Balon dipencet sorana disada ngek-ngekan, atuh bogoh bae meuni gandeng. Sora balon, sora barudak jeung sora anu dagang, patembalan teu puguh kadengena. Be ampun eta tukang balon meuni gandeng aing mah. Payuh bae nguk-ngek teu daek krepeh. Hehehe, nya kumaha deui da biasana tukang. Dina raramean mah tukang balon tara tinggalun. Tawaleh aya wae di mana-mana. Dewek oge nyaho. Tapi kahayang teh montong tuluy dipencet gandeng kana ceuli. Tuluy nguk-ngek mata lieur. Endul, ayo gancangan leumpangna. Teu kuat gandeng dewek mah. Ceuk si Asdur ngagedig leumpang. Teu lila antarana gok anjog ka palebah imah anu hajat. Breh katempo aya panggung cukup gede, samalah wayang katingali dipasang meuni ngajajar. Ari kayaan di dinya makbrak caang. Jalma nu rek lalajong ngagimbung beuki loba. Sigana sararea hayang panghareupna ngarah bisa jelas ningali sinden. Beu ambe ieu jelema nepi ka geus pagegelak. Padahal apan sore keneh ieu teh. Wayah kieu mah lila keneh kana darwayangna oge. Tapi kumaha tuh da kahayangna kitu meureun Kang. Keun wae antep urang teu kudu pipilueun. Mending oge hayu urang ka warung, ngarah bisa diuk kalayan salse beri nungguan keur wayang. Si Endul ngaleos leumpang muru ka hiji warung anu aya di sisi jalan. Si Asdur harita nuturkeun ti tukang, nya tuluy gokek dariuk dina bangku panjang. Di dinya aya dua urang lalaki tengah tubuh keur ngarobrol. Kang aya rokok teu? Eueuh beak. Pek wae meuli sorangan. Rokok masigana loba di warung. Nya sok atuh duitna. Si Endul namprakeun leungeunna. Si Asdur geuwat ngodok saku ku siwal ngaluarkeun duit kertas keur meuli rokok. Sor diasongkeun gap di tampanan. Pah aya rokok. Tanya si Asdur ka tukang warung anu katempo geus kolot. Aya yang rokok mah seueur. Mung bade rokok nyaon? Eta we rokok nama jarum sabungkus. Sakantenan sareng korekna. Mangga ujang ke ancosan. Walon si Abah leungeunna ngaragamang nyokot rokok jeung korekna. Geus kitu sor diasongkeun ka si Endul. Cereng harita keneh dibayar. Bungkus rokok gancang dibuka tuluy nyokot hiji, cekes gur diseungeut pelenyun udud. Kang, yeuh rokona. Ceuk si Endul ngasongkeun rokok anu geus dibuka bungkusna. Si Asdur ngareret terus nyokot sabatang, gur diseungeut pelenyun udud bangun nikmat. Wah, pirameun sigana wayang teh. Tapi saha dalangna nya? Kawasna mah bakal rame. Matak loba anu lalajona. Tuh geura tempo jelema kalah beuki loba. Malu meureun kakara. Ceuk si Asdur bari nyakakak seuri. Nya malum we atuh Kang. Da jarang di lembur aya nu hajatna beuh wayang. Matak anu jauh anu deukeut teu sirikna tamplok daratang kabeh. Kang, tuh tempo beut siga Nyi Fitri. Ceuk si Endul panon melong ka saurang mojang anu harita keur nangtung deukeut tukang bajigur
duaan jeung baturna. Mana Nyi Fitri? Tanya si Asdur curing hak tuluy culang cileung. Itu Nyi Fitri itu. Walun si Endul curug ngacir nunjuk ke palebah Nyi Fitri. Mana? Itu nangtung deket tukang bajigur. Piraku teka ciri. Anu make baju haneut kayas ka handapna hideung. Jawab si Endul, red si Asdur ngareret ka palebah tukang bajigur. Bereh katempo aya 2 urang mojang keur mahejeuna rumaja putri tayalian Nyi Fitri jeung baturna. Alah bener Nyi Fitri. Ceuk si Asdur seuri hatena ngarasa bunga. Lantaran mojang anu diharepkeun teh tetela aya di tempat panglalajoan. Gawat sampeurkeun Kang, bisi kaburu indit. Hayu atuh. Tapi kelanan dewek rek nyisiran heula. Gap si Asdur kana sisir leutik anu diselapkeun dina saku calana. Sedot-sedot dipake nyisiran buukna nepi karapih lantaran hayang kataksir. Dul, kumaha buuk dewek geus rapih can yeuh? Geus rapih cukup we lah sakitu mah. Ayu atuh urang sampeurkeun. Ceuk si Asdur bari ngasupkeun deui sisir kana saku calana. Geus kitu jung duana narangtung tuluy laleumpang ngadeukeutan ka palebah tukang bajigur. Kusabab teu jauh nya terila oge geus nepi gok ka palebah tukang bajigur anu harita katempo keur pakpik ngaladangan anu meuli. Srog si Asdur jeung si Endul ngadeukeutan ka palebah Nyi Fitri jeung baturna anu keur nangtung. Si Asdur ngadehem tuluy nangtung gigireun. Ngadengi kitu Nyi Fitri ngareret, nya kitu deui baturna oge milu ngareret, serenge si Asdur seuri. Bade nonton Nyai? Sumuhun Kang. Walon Nyi Fitri pondok tuluy ngalieus ningali ka tempat sejen. Nyalira wae nonton teh Nyai. Ante nyalira apan ieu duaan sareng rencang. Oh, manawi teh nyalira boro naon Kang? Boro satadina mah bade direncangan ku Akang. Teu kedah. Ae Mar, hayu urang kabelah ditu. Ceuk Nyi Fitri tuluy nungtun leungeun baturna anu ngaran Nyi Marni. Kaditu ka mana Fitri? Kaditu ka hareup. Ngarah jelas lalajona. Walun Nyi Fitri tuluy ngaleos dituturkeun ku baturna. Ningali kitu si Asdur olohok. Tong kala olohok atuh Kang, gawat susul kaditu. Ceuk si Endul bari nyerenges seuri. Lain asa judes awewe teh euy. Di deuketan kalah ngejat. Nah tersepen kitu ka dewek. Alah lain terasap atuh. Tapi biasa awewe masuk jual mahal. Pura-pura kawasan embung padahal hatina mah daek. Tah lebah dieu urang anu kudu ngarti Kang. Sok geuwat susul bisi kaburu jauh. Hayu atuh. Mitra, cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun mitra kana naon rupi perhatosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.